barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Pagulon Tepas Sunda. Pagulon Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu wilujeng petepang dangu deui sareng simkuring sareng dongeng ti barayakita.com anu nuju ngahanca garapan dongeng dina judul Paguron Tepas Sunda kenging Kang Heri Supriyadi kamerireng seri ke-20 anu majeng seri ke-21. Sumangga nyangakeun wilujeng sasarengan sareng dongeng ti barayakita.com. Si kakak jeung anu sajena ukur arungut-ungutan geus kitu mah bring sararean neruskeun deui lalampanana pikeun mepohokeun kacape sajajalan dibarengan ku ngawarangkong pangpang nama nabeuh si kakak jeung si Rohiman ngeunaan impianana anu sarua. Tepati karasa teuing capena lalampahan teh ari bari ngawarangkong mah samemeh azan lohor abringan si kakak geus anyog ka lembur babakan ledok. Anu dituju teh langsung bae ka imahna anu salila ieu dicicingan ku si Wahyu jeung ku si Rido. Wahyu, Rido, si Rohiman nyalukan dua baladna dibarengan ku kakatrokana panto. Taya nu nemalan pantona ge digemok keur garawe sigana mah ceuk keudahlan. Paling ge keur ngamantuan ngawangun imah si Rohiman milu ngira-ngira. Si kakak mah ukur ngahuleng. Kang kakak, Kang Rohiman, aya saurang jajaka anu nyampeurkeun sabab geus wawuheun ka Rohiman jeung si kakak. Ari Rido jeung Kang Wahyu kamarana. Sanapina eta jajaka kahareupeunana. Si kakak langsung nanyakeun dua baladna. Teu araya, Kang. Saur nama bade nepangan guruna paku oge ngiring temal eta jajaka. Berarti Mang Taroji rutret ka si kakak jeung kanu sejena nu deret ukur arungeuk. Ari si jajaka mah kurang kerung alatan teu ngarti. Geus lila ari nitna jang kudahlah nanya ka si jajaka. Tos lami tadi enjing-enjing keneh. Ayo buru atuh Kak, urang susul. Si Rohiman neuteup ka si kakak. Mitra kaum dangu si kakak ukur ungeuk geus kitu mah bring si kakak jeung anu sajena arinit ninggalkeun saurang jajaka anu bati olohok alatan teu ngarti kana jujutan anu sabenerna. Mitra kaum dangu wanci geus manjing sariak layung panon poe siga anu geus teu sabar hayang geura nyumput dina tonggong gunung. Lir anu teu wasa pikeun nyaksian saurang manusia anu keur ngalempreh taya tangan pangawasa. Kalayan dicengcerikan ku dua urang lalaki anu saurang anu degan budak leutik anu can manjing umur 10 tahun. Nyegruk bari nyiuman leungeun aki-aki anu keur ngajoprak di tengah imah. Ari nu saurang deui mah inghak-inghakan dina tunjangeun eta dua urang lalaki teh tayalian Jang Pringa jeung si Bedoy anu keur nyengcerikan Ki Dagar anu keur ngalempreh teu walakaya. Aki tong ngantunkeun Inga. Jang Pringa sisimekeun. Red Ki Dagar ka Jang Pringa, red deui ka si Bedoy. Mi hape incu Aki, Jang. Ceuk Ki Dagar sorana halon sarta haros-hos siga anu eungap. Teteupna oge geus ceuleuyeut taya cahayaan. Kantenan Aki si enggal damangnya temal si Bedoy. Atra pisan kesedih dina paroman beungeutna. Sok sanajan Ki Dagar lain guruna. Ki Dagar meureumkeun deui panona. Jagat Satria jeung Raja Lius oge anu jadi bapana harita oge milu nungkulan. Ngan pedah we ari Raja Lius mah teu katempueun ku si Bedoy. Da kawantu teu namongkeun jirimna siga anakna. Ki Aki abdi dongkap kadenge diburuan aya anu nyarita. Si Bedoy gancang ngojengkang anu saterusna mah mangmukakeun panto.
Ari jagat satria mah langsung ngiles deui teu nemongkeun jirimna. Geuning jang bedoy aya di dieu. Nu anyar datang anu teteh la Wahyu ditutupkeun ku Ridho katut kuwu babakan ledok. Rada ngajenghok nomo si bedoy anu ngajanteng dina lawang panto. Mohon mangga kalebet Ki Dagar tos ngantosan. Temal si bedoy kitu nate bari malikeun awakna anu saterusna mah asup deui ka jero imah. Wahyu anu tuturkeun ku Ridho jeung kuwu babakan ledok gura-giru arasup ka jero imah. Ngajenghok deui wae Ridho jeung Wahyu sabab di jero imah kasampak geus aya jang pringga. Tapi ti dijieun pikir sabab perhatian Ridho jeung Wahyu dina mangsa harita leuwih museur ka Ki Dagar anu keur ngalempreh teu walakaya. Ari kuwu babakan ledok anu asup pangpanerina meme nyampeurkeun Ki Dagar teh sok nunah heula buntelan nu dibawana. Ki, aki teh kunaon? Sareng abdi hapunten, abdi rumaos dioledar ka aki. Ridho jeung Wahyu pating salegruk sajeroni ngagalentoran Ki Dagar teh. Jang pringga anu pindah kana lahunan bapana can eureun-eureun carikna bari sasambat ka Ki Dagar anu memang kungsi ngatik ngadidik tur mikanyaah dirina. Ari Ki Dagar mah ngan ukur ungeuk sababaraha kali siga anu geus taya tangan pangawasa. Aki, bili tos teu kiat mah gawe geramiang teu kedah ngantosan jang Kaka sareng jang Rohiman. Didoakeun ku abdi aki masing penak bagja di alam kalanggengan. Ceuk kubu babakan ledok nyaritana semudah reda. Mitra kaum dangu katembong imut saulas mapaesan paroman Ki Dagar. Leungeun Ki Dagar uyup ayap siga anu hayang ngarongkong leungeun kubu babakan ledok. Kubu babakan ledok gancang ngadeuketan sarta ngarangeum ramu Ki Dagar. Dumadakan Ki Dagar siga nu aya tanaga deui. Nyah matana beunta rurtet kanu keur ngariung dirina. Sorot matana oge aya cahayaan deui. Henteu ari cengkat tina ngagolerna mah. Jang suhat moge hidup sing teu nemu jeung bagja. Ceuk Ki Dagar siga anu geus wanoh ka kubu babakan ledok teh. Amin Ki amin. Kubu babakan ledok anu tetela ngaranna teh Suhat, jiga nu pohara bungahna nempo perubahan Ki Dagar teh. Jang pringga si Rohiman katu anu sajana oge sarua nandakeun ka bungah dina paroman beungeutna. Aki sing ea damangnya. Ceuk Wahyu kitu nate bari mencetan pingping guruna. Pringga, Wahyu, Ridho, hampura segala kesalahan aki. Abdi nu kedah nyunkeun dihapunten mah Ki. Abdi sareng nu sanesna tos ngarerepot sareng seueur kahutangan budi ku aki. Si Ridho motong omongan Ki Dagar. Segedapan mah Ki Dagar ngan ukur ungut-ungutan. Nya ku aki oge dihampura pisan. Malah mah teu menta dihampura oge, geus dihampura leuwih ti heula dina hati aki mah. Ki Dagar eureun heula nyaritana. Nu aya di dinya ngan ukur ngaregepkeun taya anu wani nyarita deui. Pringga, Ridho, Wahyu, aki teh bungah pisan. Sabab hidup kabeh geus jadi jalma anu karasa mangpaatna ku jalma rea. Mudah-mudahan kaharupna oge sing leuwih ti kitu. Atuh aki nyalukan hidup kabeh teh seja amitan. Aki rek mulang ku anu kagungan. Tuh geus katembong jalan pangbalikan aki anu hurung ngempur ku endana cahya. Sarta nyambuangkeun bawangi anu taya bandinganana. Aki, si Ridho pohara ngajenghokna ngadenge kecapan guruna samudaya kitu teh. Nu sejen oge sarua pohara ngajenghokna. Didoakeun aranjeun kabeh sing baragja di dunya jeung di akhiratna. Sing kapanggih jati diri jeung pangbalikan anu sajati. Jang Suhat, incu hidup oge aya keneh. Mugi sing kaumuran sarta dina waktuna sing bisa karumpul deui. Titip salam keur si Kaka jeung si Rohiman anu memang geus kuduna teu bisa nungkulan aki dina mangsa ayeuna. Mitra kaum dangu geus nyarita kitu mah Ki Dagar ngalempreh deui siga nu ilang deui tanagana. Aki,
Si Wahyu mimiti bedah cimata. Allah, Allah, Allahu Akbar. Kulahek hos Kidagar ngalupaskeun nyawana. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Aki Jang Pringga ngagoak bari satengah ngagajeleng tina lahuran bapana. Anu saterus nama nyegruk dina dada layon Kidagar. Ridho jeung Wahyu oge sarua ngagukuk di hareupeun Kidagar anu geus ngababatang karibugang. Si Bedoy milu ngagukuk bari ngadeukeutan sarta ngusapan tonggong Jang Pringga. Iwa Kusuhat anu katembongna rada teger teh. Sabab bisa tukang nalangsa ku mautna Kidagar teh aya harepan jeung bagja anu pohara gedena. Sangadengena kekecapan Kidagar anu ngabejaan yen incuna masih keneh aya di kieuna. Sok sanajan kitu ari cimata mah keukeuh milu ngalemereh teu bisa ditahan-tahan. Lumayan lila si Bedoy, Jang Pringga sarta nu sejena ingak-inghakan yang cerikan layon Kidagar. Geus Jang Ridho, Jang Wahyu, tong diceng carikan wae. Karunya angguran mah urang gerak urus urang pulasara. Kusuhat ngelingan murid-murid Kidagar. Rada hese dilelemu jeung di beberahna teh. Si Bedoy, Wahyu jeung pang-pang nama Jang Pringga malah beuki ngagukuk bari ngusapan layon anu jadi guruna. Tapi sageusna kabeh dialingan ku Kusuhat mah antukna Wahyu jeung Ridho daekeun ngagugu kana omongan jeung pangeling Kusuhat. Ari Jang Pringga anu kayaan dina inghak-inghakan keneh dipangku kudu jadi bapakna. Kedah kumaha ayeuna pakuwu? Si Bedoy netep ka Kusuhat. Kumaha Jang Wahyu, Jang Ridho? Rek ngadaguan heula Jang Kaka jeung Jang Rohiman atawa rek langsung di Pulasara? Da ari dibawa ka lemur mah teu mungkin. Jauh teuing, tanya Kusuhat malah tumanya ka Ridho jeung ka Wahyu. Saena mah urang ibakan heula we. Sakantenan bari ngantosan si Kaka sareng si Rohiman. Da yakin si Kaka sareng si Rohiman oge diwartosan ku Kidagar. Sanggan sarumping ka dieu. Temal Wahyu dina sesa-sesa cirikna. Nyaheug ari kitu mah kuring jeung Jang Wahyu rek ngamandian mayit. Jang Bedoy jeung Jang Ridho mah bagian ngali kuburan we nya. Kusuhat ngabagi-bagi tugas. Mitra kaum dangu sararea sapu kana pamadegan ti Kusuhat. Si Bedoy jeung Ridho carangkat sejang ngalaksanakeun pancena. Dituturkeun ku Jang Pringga kabeneran pacul mah aya 2, malah mah aya 3 jeung anu dorana potong. Urang dipipir we nya. Ridho netep ka si Bedoy. Nya kumaha saena we abdi mah sejang iringan. Temal si Bedoy. Ulah mang meling oge diburuan. Jang Pringga nyelengkeung. Mitra kaum dangu sakadapan mah si Ridho ukur ngahuleng siga nuker nimang-nimang kamandang ti Jang Pringga. Nya atuh urang diburuan we. Antuk nama si Ridho sapuk kana kamandang Jang Pringga. Gedig tiluanana muru-buruan. Sanggeusna leuwih ti heula nyiapkeun obor awi aya kana opatna. Nya da geus peuting pararoek. Ke. Nah geuning si Ridho pohara ngajenghokna sanempona gunukan taneuh di buruan. Teu talangke gancang tiluanana muru gunukan taneuh. Bagi ngajenghok deui wae sabab teteh lah di buruan geus aya taneuh meunang ngali. Waduh, sanu ngalina ya. Si Ridho panonna teu ngicep-ngicep nempo taneuh anu geus dikali kalayan geus dirarapi. Si Ridho jeung si Bedoy pati ngaruleng. Ku uing jeung ku Bapak uing. Aya sora anu kadengena ngan ukur ku Jang Pringga anu tetela sorana Jagat Satria. Mitra kaum dangu sangeusna diomongkeun ka bapana jeung ka si Ridho antuk nama si Bedoy ungut-ungutan. Saha Jagat Satria teh ga? Si Ridho semukerung. Bangsa jin balada si Inga, tapi toselah perkaus eta mah teu kedah papanjangan. Mending ge ayeuna mah urang ngadamel tetenger makamna. Tema si Bedoy semuka paksa. Sakedapan mah Ridho ukur hulang-hulang, tapi teu lila kituna teh. Gancang nuturkeun si Bedoy jeung Jang Pringga. Anu geus ngojengkang rek neangan kai pikeun bahan nyieun tetenger. Ari Kusuhat jeung Wahyu sanggeusna ngamandian nglayon Kidagar teh
Langsung bae layon Kidagar dibawa deui ka tengah imah. Kubu Suhat gancang nyekot gamolan anu dibawana. Anu tetela eusina boeh jeung minyak seungit. Ngahaja mau nu kitu. Sabab sangadengena caritaan Wahyu jeung Ridho anu nyaritakeun impianana anu sarua. Geus tegue dina hatena Kubu Suhat mah yen eta ngimpi teh lain sangimpi-ngimpina, tapi minangka bewara jeung panggero ti Kidagar anu tangtuna oge teu leupas tina kersa sareng kawasa ti mantena. Mitra kaum dangu layon Kidagar diboehan ngan aya nu mata kelok sabab atra pisan sangeusna dimandian mah aya imut kabagja dina bibirna Kidagar. Subhanallah, ukur kecap eta anu kaluar tina leta Kubu Suhat jeung Wahyu. Sanggeus layon Kidagar diboehan serta diminyak sengitan, Kubu Suhat mingpin doa sabisa-bisa kana langsa murag-murageun deui cimata pangpangna pisan mah pikeun Wahyu anu jadi muridna Kidagar. Sabot kitu kadenge aya sora, "Nu bener sia nyarita teh koplok. Aki, ki." Kadenge sora anu raribut diburuan. Kubu Suhat jeung Wahyu pating curinghak gancang muruka buruan. "Pak Kubu, laras Kidagar teh parantos ngantunkeun?" tanya si kakak anu tetela karek nepi ka dinya. "Nya, jang kakak, itu layona tos diibakan kari nyolatkeun jeung ngurebkeun." Temal Kubu Suhat datar. "Ki, aduh, Ki, ya Allah Gusti. Gusti ya Allah." Dumadakan cimanta si kakak bedah sapada harita. Mitra kaum dangu si Rohiman oge sarua ngagukuk bari gagancan rek muruka jero imah. "Kela, ari itu kuudahlan." "Kunaon?" tanya Kubu Suhat ti kerung-kerung nempok kuudahlan anu dina kaayaan kapiuhan. Sarta pipina geuneuk siga tapak ngababuk. "Panjang cariosna Pak Kubu." Temal si kakak kitu nate setengah ngadupak awak Kubu Suhat sabab ngahalangan jajaleunana. Si kakak jeung Rohiman setengah paheula-heula arasup ka jero imah. "Ki, Aki, Pak Kubu, mana layon Aki teh?" Rohiman jeung si kakak pating gorowok ti jero imah. Mitra kaum dangu Kubu Suhat jeung si Bedoy jeung nu sajena kurang kerung ngadenge kekecapan si kakak jeung si Rohiman teh. Sanggeusna mere parentah ka si Bedoy jeung ka si Ridho pikeun ngagotong kuudahlan. Kubu Suhat gura-giru nyampeurkeun si kakak jeung Rohiman ka jero imah. Dituturkeun ku Wahyu jeung ku Jang Pringga. Kuudahlan jeung Wahyu pohara rareuwaseunana. Sabab layon Kidagar geus eueuh ngan ukur kariboehna. "Bieu teh aya keneh. Kamana atuh ieu teh? Halah, kumaha ari geus kieu? Ki, Aki, di mana?" Jang Pringga rurateret ka sabeuleun rohangan imah. Mitra kaum dangu Kubu Suhat jeung anu sajena jadi tagiwur. Teu lila antarana si Ridho jeung si Bedoy pating kurunyung bari ngagotong kuudahlan anu masih keneh dina kaayaan kapiuhan. Kuudahlan digolerkeun di tengah imah, setengah teu dipalire ari kuudahlan mah. Sararea malah riweuh neangan layon Kidagar anu ngiles teuing ka mana. Tanyakeun ka si Jagat Satria bisi dibawa ka lemur. Si Bedoy ngareret ka anakna. Ari anu sajen mah ukur pating karerung. Sabab teu ngarti kana kekecapan si Bedoy. "Duka cenah Pak, pan tadi ge sami nuju diburuan mangalikeun taneuh." Temal Jang Pringga. "Saha si Jagat Satria teh jeung Bedoy?" Kubu Suhat teteupna pinuh pananya. Kabeh mata melencrong ka si Bedoy, teu bisa kukumaha deui. Barabat we si Bedoy nyaritakeun saha Jagat Satria nu sabenerna. Sararea ngaregepkeun diselang ku kaheran anu kacida gedena. Komo sanggeusna si Bedoy nyaritakeun lalampahan dirina jeung Jang Pringga anu ngan ukur sakiceup mata ngajugjug ka eta tempat. Alatan di bawah hibarku Jagat Satria. Kabingung kana langsa kapanasaran kahelok mepaesan wangkongan jalma-jalma anu keur araya di imahna Kidagar. Mitra kaum dangu cag saheulaanan dongeng
paguron tepasuna seri ke-21 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah ke urang lajengkeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com